atau kudu kumaha sampurna niat ulah hayang nanaon sehingga teu hayang nanaon kecuali Allah titik. Atuh urang kumaha salat beuh ka hayang mah edan berarti lain kitu salat eta ulah aya ka hayang sebab di jero ka hayang nafsu. Kuduna kumaha tuh salat ieu panggilan perintah Allah titik. Panggilan perintah Allah ulah hayang ulah aya ka hayang salian teh eta. Neulean jambe, oh tereh salat zuhur, Allah tereh memanggil. Dur salat zuhur, dek ka mana? Dek ka masjid. Aya naon emang panggilan Allah. Hayang naon salat? Teu hayang nanaon. Sugan hayang sorga? Teu hayang. Sugan hayang kalem kudu sisi masjid? Ya aya saeutik. Tu aya bae, ulah aya. Urang ngaji lillahi taala perintah Allah. Salat eueuh kahayang kedua Allah eueuh hiji bae Allah perintah Allah. Tah, engkeuna misah roh urang jeung awak urang. Lamun geus kitu misah, perasaan urang misah ge, coba ge. Lempengkeun ulah aya kahayang. Lamun ulah aya kahayang teh kudu nutup mata sebab kahayang teh tina mata. Nu kamari kesempurnaan takdir ulah aya dedeleuan. Selama aya dedeleuan awak ngomong. Begitu neuleuh baju cak awak teh beulikeun pantes meureun aing mun make baju eta akibat mata. Begitu urang neuleuh sendal jeung sapatu cokor urang ngomong cak cokor teh beuli eta bagus amat mun dipake ku maneh syukur mun dipake ku aing bagus jasa aju kaciku pakai Mas Sarwiti mantep. Sok deur ayo naon bae ge kitu bae bakal ngomong bae. Neuleuh erloji cak leungeun teh cak leungeun beuli bae pantes asana meureun cak pinggeulangan teh mun dipake teh mah eta teh nyurup jasa. Sok geura. Kendaraan kitu keneh dan lain sebagainya akibat tina mata kabeh ngomong. Curug ngomong ketika neuleuh cincin, pinggeulang ngomong ketika neuleuh jam, awak ngomong ketika neuleuh baju, ketika neuleuh urang Karawang nu ngagetek mana nu ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun zorob, az-zarfu tabi'un lil mazrub, wadah eta anut nuturkeun kana nu diwadahan. Jadi kumaha eusina, boh awak, boh zaman, boh tempat. Beres jaritakeun tempat mengenai awak. Awak eta wadah nu diwadahanana ruh jeung gelbu. Mulyana awak, herangna awak, kadeuleuna kumata batin tergantung kumaha roh nu diwadahan. Eusina. Setungtung roh urang aya sekupi menang pamere ti konde atuh awak urang bau bentek sebab eta konde mah sok head sok nipas jadi awak urang bau bentek. Roh urangna aya dunyaan, roh urangna aya materi, roh urang aya makhluk, roh urang aya pangkat. Takabur jeung ujub awak urang milu kana rohna, miluhina. Nyungseb kiai-kiai eueuh nilai mungguh manusia teu dihargaan lantaran rohna nu diwadahanana eueuh hargaan. Geus lamun ku manusia ditoler-toler eta teh tanda Allah noler-noler. Sakitu bae teh mah geus hese ulah hese-hese. Sebab jelema bagus malaikat ku Gusti ditowel. Wahai malaikat tuh hamba aing. Nu penting hudang bae di hareupeun ti pideuleuh Gusti. Aduh ampun masa marugna Allah teh Noel. Tuh nu keur tahajud nu keur zikir aing resep bejakeun ku maneh ka para malaikat di langit aing resepkeun kitu. Geus kulantaran aing resep titahan malaikat resep. Malaikat langsung ngebejaan bahwa kipulan bin pulan di alam ku Allah Allah resepkeun maraneh kabeh malaikat kudu resep nongton kabeh malaikat tongtonan malaikat
dibarengan ku rasa cinta malaikat nempel ke makhluk. Geus bagus teteh. Ya Allah, Noel deh nu ku aing dipake karesep teh lantaran ku hari manyana teu ngajukeun proposal. Bejakeun Jibril aing teu resep kitu. Bejakeun ka malaikat, dibejakeun ku malaikat Jibril. Wahai malaikat, nu keur ieu diresep-resep ku Allah. Ku hari Allah teresepeun maneh ge titah milu teresep. Malaikat kabeh nu turesepeun nyambung ka manusia ninggalkeun ka manusia. Kitulah caritaan Gusti Allah. Disampaikan ke Kangjeng Nabi, lain teh kabaca ku ulama, kabaca jasa taman nembrak. Kitulah awak urang kumaha rohna. Roh urang deket jeung Allah awak jadi mulia. Di luhur gunung diteang bae, di leuweung diteang bae. Ngonci di jero kamar ditarungguan bae ku jelema. Urang mah nunggus goreng rohna ieu tatangga teh daek ngondang. Geus mencit kotok nyana ngarep-ngarep mal masak teuing ngondang. Berkat teh dikiriman ku sial-sial ting teh si awak. Aya nu paeh, maitna liwat ka imahna teu diondang. Goblok jasa sugan tadi namanya salawat. Saperak dua perak teu ngondang. Nyana ngomong, "Woi, eta si maitsa ki anu cenah. Di bakal mana ka masih geus salat teh?" "Enggeus ku Ustad anu." "Sial aing teu diondang. Teu kadeureuh tah naon? Pan aing abuh." Tinggal mungsang mangsingna bae. Terus. Tobatan. Aya naon di diri. Roh urang jore. Roh urang kotor, roh urang teh ieu teh dakian. Lain berarti haju kudu beki jero, bersihan. Tapi ulah dimaksud resepna manusia. Mun urang ayeuna ngabersihan diri dengan maksud supaya dipake ka cinta ku manusia kahijab atuh Gusti Allah ku eta. Kos urang ibadah hayang jadi wali atuh nafsu, kahijab kos urang hayang boga Lailatul Qadar terus urang teh salat di malam ganjil hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar moal kapanggih datang ka kiamat deh sebab nafsu. Nah halangan hayang manggihan Lailatul Qadar mah lain kitu ibadah bae ulah dimaksud Lailatul Qadar mah ka Allah bae kege dibere ku Allah. Mun maksud urang hayang manggihan Lailatul Qadarna kahalangan tah ku hayang urang. Tuh kos kitu bantap kudu make guru ge tuh ku bae hayang manggihan Lailatul Qadar ngojek jerek bae di masjid aing itifak aing itikaf hayang manggihan Lailatul Qadar pencit embe moal dah man embe nu dibecita. Moal kabagi kahalangan Lailatul Qadar mah anugerah ti Gusti di mana urangna ikhlas deukeut ka Gusti dibukakeun Lailatul Qadar breh. Wih, just serem orang Lailatul Qadar itu barang androkna dibuka. Wih. Waduh. Ieu mah horenganan hutan belantara ieu mah. Itu moal anakan teu raos mah. Eta kos gitu. Roh urang bersihan. Kumaha cara ngabersihanan? Deuleu Minhajul Abidin, deuleu Ihya, deuleu Hikam. Hese ditungtun kudu bisaeun sakumaha nungtun sapi anu kuru. Disisian sapoe, 2 poe, 3 poe sabulan. Wih, jadara lintuh ieu. Tuh, 2 macam mun teu lintuh paeh. Geus beres tah awak. Tinggal ku hari zaman wadah teh zaman teh masa anu cek Imam Syafi'i al waqtu saifun waktu adalah pedang lir teu beda jeung pedang seukeut cepat ngagurilap teu karasa kupat kapit pedang dina waktu keur perang. Tanya horenganan geus meunang sababaraha mayit musuh tumbang ku pedang seukeut jasa waktu leuwih seukeut daripada pedang ti isuk datang ka jem sakit teu karasa
ket di zohor datang ke asar teka rasa, di asar datang ke maghrib teka rasa, barang dihitung masya Allah umur geus 65 tahun barengan kanyahoana nama yewe buukus para ruti jeung bobogaan kurang hudang sate tinggal sate tetep bae geus baki teu kuat bisa sapeting sabulan di urutan tetep bae geus teu kuat ngomong randang daging geus dengan ngomong doang teu kuat dosa bener nama geus uyuhan pamajikanna teu menta ditolak geus teu kuateun sebenarnya mah tah eta teh waktu geus naon kitu ngaranna kolot huisan geus keriput dan lain sebagainya teu karasa cepet mentek rugi jasa mun teu dipake ibadah ka Gusti Allah nu ngeunaheun teh ibadah teh urang teh asa ditungtung waktu cek Tuan Abdul Qadir urang ditungtung waktu digambar ku Tuan Abdul Qadir mah digurat ti luhur ka handap teng dina tarekat urang teh aya di dinya teh aya di garis nu ieu nu geus kaliwat nu garis ieu ka dieu encan ngageser ta garis eta urang milu jeung garis eta trek gambaran Tuan Abdul Qadir teh kos kitu ngudag ajal urang ngudag ajal eta garit urang aya di garit trek maju trek datang ke ajal pes mut is dead cek urang non kieu rawa kidang mah modar serem teh ngadenge modar komo cek urang rangkas mah koit leuwih parah tah mah eta ka situ tah neuk nerapkeun ngeunaheun ibadah urang aya di garit tak kuari urang aya di garit jam 11:30 mun cara jam mah di garit teh urang teh can pugu teh urang teh bisa datang ka jam 12 can pugu datang ka jam 1 can pugu datang ka jam 4 can pugu geus di urusan teh kuari bae kuari urang hadir di tempat sesuaikeun jeung waktu jem etalah urang hirup can puguh ka ditu bakal hirup geus jem eta di garit etalah can cek Tuan Abdul Qadir gunakeun pake takarrub ka Gusti ulah nginget-nginget anu geus jang moal balik deui ulah nginget-nginget tuncan can karuhan di garit eta bae di mana urang aya garit urang di dinya kuari urang aya di dieu garit ieu keur dipake ngaji Allah malaikat keur nyaksian ka urang minggu kamari mah pan aya di Karang Bolong jatuh ngaji pan di Cilongop caknya na preyu urang refreshing waduh ka Karang Bolongnya nama wajahe tepuku teh eta tah garit tah kuari kieu urang nangtung rek salat zuhur rasakeun di garit ieu boa datang boa moal tah urang ka itu boa di garit ieu datang ka sarakaat datang ka ajal boa 2 rakaat datang ka ajal boa tah eta garit terakhir geus berarti ieu urang mun hayang khusus salat garit terakhir aing ieu ulah inget ka tukang ulah inget ka kuari di dieu hirup aing plek di dinyalah aya nur ilahi nyorot ka urang berarti urang teh keur babarengan jeung Allah di garit nangtung urang deuk salat geus teh inget ka mamana ceuli keur dideleukeun mata keur dideleukeun irung keur dideleukeun leungeun keur dideleukeun kabeh keur dideleukeun eta mah kos kitu mah sampah cek Tuan Abdul Qadir jamahalun nazri Allah mah adalah golbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum tempat dedeleuan Allah hate urang mun urang nangtung kabeneran Allah pan neuleukeun ka hate urang di garit terakhir eta ai prak inget ka sakopi cek Allah sia ku aing di deuleukeun eta hate tempat aing neuleuh
tempat aing neuleukeun tah sia teh keur dideuleukeun pan disampaikeun ku nabi aing innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum hate sia tempat deuleuan aing malah cek Tuan Abdul Qadir teh lain tempat deuleuan tempat cicing Allah tuh geus beuki luhur bae oh berarti Allah aya di hate bongkar coba ge kos kumaha Allah mantap bodoh atuh lain kitu tah bahasa wali geus di jero hate teh tempat Allah di jero hate aing mah lain nanaon ngan Allah doang eueuh sakupian eueuh meo eueuh apansaan eueuh bibir merah eueuh eueuh aja aing mah ngan Allah doang di jero hate aing mah. Nah iya lah lamun geus kos kitu sakecap nyata. Aya jelema minta cai. Puh. Inukeun. Pae. Tah, balik deui ku ari urang. Lempengkeun cek Tuan Abdul Qadir hirup urang di garit eta waktu. Ieu keur ngabahas waktu. Nur ilahi berarti Allah keur neuleukeun. Lamun urang boga perasaan urang teh ditungtung waktu haju Allah neuleukeun bakal kabuka tah hijab bakal poho didinya bakal aya kaindahan jangeunahun horenganan jadi mah torenganan lamun geus hate dibukakeun hijab plek mata kabawa ceuli kabawa irung kabawa kabeh kabawa disebut pindah alam urang plek ngeunaheun jasa horenganan nu mantak salat teh angel Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim cak mamum aing muparokoh ieu mah lain syarat teh di mana kos kieu mah Kiai Ondo ieu mah kos kieu mah muparokoh mamum ge teu kuateun ieu mah geus nikmat maca Yasin teh nu ieu mah kakarak datang ka pangkat kulhu moal kuateun nu pangkat kulhu jeung nu pangkat Yasin atuh moal kuateun aing mah kajen muparokoh bae muparokoh ngabejaan malah ka batur ulah ngamamum sia ngaismeun nya kuna waduh teu kuat sengklet sia asana sia eureun salat ka kusadain sani sia ngaismeun nya nage rakaat kedua Allahu akbar sami Allahu rakaat kedua tabarakalladzi biyadihil mulku eta kekerek sakitu doang aya Tuan Abdul Qadir bapan tahajudna ge rakaat awal Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna kadatang kalwal yatalattaf wa la yusyruna bikum ahada Allahu akbar rakaat kedua engke datang ka qul a'udzu birabbin nas emang kaburu moal ka harti teu sebab eta mah khariqun lil adat moal ka harti saquran satahajud moal ka harti atuh coba bae bayangkeun atuh Sayyidina Umar mah sarakaat sakuran 2 rakaat 2 Quran teu kaharti ku urang cepet amat ulah nyaritakeun cepet amat tah mah khariqun lil adat urang mun hayang jadi khariqun lil adat kumaha atuh bisa khariqun lil adat eta dilaksanakeun ku urang batur dahar urang ulah batur nginum urang ulah batur teu hees urang hees bisa tah mah pelbadi bisa tetep kudu dititah sama kiai kos kitu mah tah keur ngaji ge hees bae ieu khariqun lil adat tah teu meunang sahorikun nah tah mah teu bisa dibuat-buat kos kitu mah tuh refleks urang nyen non gitu ngaranna bale engke ge geus dijieun aya kolongan ulah dimaksud nyen kolongna bale bae engke ge kolong aya kitu teh ulah dimaksud nyen kolong we naon atuh atuh urang ibadah bae engke ge karomah aya khariqun lil adat aya dengan tuntunan guru nah ieu zaman ta ieu zaman teh panjang teh dongeng ieu mah ala kadar bayangan supaya khusyuk sigeg urang
lamun masih kene inget ka sisi kagigir ulah waga takbir dikebelkeun eueuh masalah beuki ngahayal atuh atuh aya eueuh carana mah tetep ebol bisa ya eta mah atuh kudu dibenturan tek salatna ge beda urang lamun salat fikih mah mata urang neuleuh ka tempat sujud aya salat ahli hakikat mah atawa torekat atuh lain pan deuleu irung deuleu bibir deuleu dada deuleu bujal deuleu zakar urang atuh aja ulah ditoelan jadi toelan mah lain deuk salat mah terus deuleu terus ka dengkul deuleu terus ka jempol terus balikeun deui ka luhur teng eta teh naon roh urang supaya manteng dan nur salat mah pan lain awak roh cirina roh nu salat ketika urang teu bisa nangtung diuk ca Gusti Allah ja salat mah kitu-kitu kene ngan siana teu bisa nangtung awak nu teu bisa nangtung apan ai roh mah salat bae terus teu bisa nangtung ngedeng ja awakna mah teu bisaeun atuh rohna pan ngan kitu-kitu kene jadi lain awak anu salat bantang engke geus khariqun lil adatna salat zuhur ge bisa 8 rakaat salat zuhur bisa 10 rakaat pohonya na nu lolobana mah 2 teu lain khariqun lil adat urang ge 2 rakaat poho gegeraan bae itu mah deuk aya nu nungguan pan itu ketungguan heula aing salat sabaraha rakaat lah geus disalamkeun we habak lain khariqun lil adat tamah atuh kagoda ku syaitonir rajim tamah ieu titik zaman orang plek hayalkeun urang ditungtung zaman jadi wadah zaman teh ngawadahan urang cek di dieuna wa amal azminatu fayata'azzam wa yadon masa bisa luhur luhung agung mulia ayadon deui di samping awak kumaha mulyana zaman biqadri ma yaqau fiha ku ukuran ma dibayanan minat taati wal ihsan mak mapan isi mausul min syagil umum geus masdukna mana perlu dijelaskeun minat taati tah ngaji teh kos kitu tah ngaji teh kos kitu tah mantak maca kitab teh atuh brubre nu bisa maca nya balikeun deui kunaon teh pan teu ngarti tuh oh ngabayanan ma biqadri ma ku ukuran ma taat ukuran ma ihsan anu yaqau pihak terjadi di jero eta zaman jadi mulyana zaman ku taat nu dipigawe di jero zaman eta mulyana zaman ku ihsan gawe ibadah gawe hade dedeusan kitu ka Gusti Allah di jero zaman eta nu matak sepanjangna urang kudu cicing ditungtung zaman cek Syekh Abdul Qadir lamun urang asa tungtung zaman selalu urang nyieun hade ka Gusti atur napas urang nu berjumlah kitu nu berjumlah 240.000 napas urang sampai sapeting teh sakitu teh 12.000 sapoe 12.000 sapeting kali 2 berarti 240.000 tah eta napas kaluhur ka handap kalau nuturkeun napas berarti urang geus boga zikir urang boga sakeat napas kaluhur Allah ka handap Allah geus teu kudu di masjid tah mah keur leumpang keur diuk keur nyupiran keur di mana ai bisa mah ngan ngomong lo atuh moal keur nyupiran kok mau neuleus imbau mah wede mantep amat teh budak nyingsat deui boro-boro ngingel ka zikir atuh neuleuh nu nyingsat kitu mah neuleuh anu putih resep ku putihna neuleuh nu hideung cicidu urang deuk iraha zikirna paling ge urang tah si buatan Allah hideung-hideung teuing cak Allah sial sia kai gitu pelengkap teh malah nu putih mun nu hideung mah cak Allah teh awas ya ke pemajikan sia ku aing diberi nu hideung bongan sia nyiduhan bener mata kudu sok cicidu kadu hideung engkena pamajikan hideung urang na hideung pamajikan hideung anak korban aduh abang-abang bukan nu hideung teh yang ngalegitkeun sorangan tah
urang dinya zaman eta mulyakeun ku urang dengan cara ibadah ditungtung berarti orang terus-terusan ibadah sebab orang saya ditungtung asana moal hirup jam itu masana moal hirup jam itu masana moal hirup jam itu jadi selalu orang ibadah ka Gusti Allah tangke bakal khawarik sorangan urang aing mung cacampuran kaganggu zikir aing ngonci maneh ngonci aing pemajikan ngaganggu bae mending ngaganggu naju nyana make calana pukul bubuka di dinya dah sok pemajikan bubuka puku sok dibuka ada kumanya na bae geus pokona mah aya dibuka aya muka sorangan ieu ieu mah mendingan ka gunung bae ka gunung santri aya tukang sawah di ditu salametkeun jadi leuwih cinta ka Allah nyalametkeun zaman roh urang kacinta roh urang ka Allah jadi berarti buta cinta buta cinta itu buta al-mahabbah itu naon ngaranna buta cinta itu buta nah artina buta teh lupa daratan kos nu edan dibere baju di bajuan ge dibuka deui balangkeun plung dibere kopiah dipakekeun ku dulurna dicekel dung dibere sepatu beli di sepatu herang luar biasa menang ti golkat dipakekeun ka nyana dibuka deui bleng naon sebab pikiran anda lain kado gitu bukan dengan sataranjang we geus kieu indah cek cenah euy mantep jasa indah jasa nyana neuleuh make baju jicek cenah naonan make baju nek naonan sia make baju nyana teh ka urang teh yang serikeun urang yang serikeun ka nyana sataranjang nyana ge ka urang make baju komo ka Habib mau loba teuing cek cenah teh cek nyana tuh edan Habib tuh cek Habib sia edan atuh edan urang kanya nyebut edan nyana ge ka urang nyebut edan sebab alamna beda urang khorik sorangan geus engke ge teu hayang ka baju-baju nu kos kitu kumaha makena bae kumaha rapna bae sagala rupana geus sebab lain alam geus nikmat teh jeung Allah dimimiti la ilaha illallah la maqsuda bihakin naik la matluba bihak naik la maujuda bihak naik warima Allah yahu mantap kita marhabat ya menang wali yahu eta teh urang marhabat teu kudu lobaan ali torekat mah di kamar marhabat sorangan ngarhaba sorangan marhabat urang mah teu ieu marhabat sorangan teh jadi urang mah jauh cauan urang mah aya marhabat mun cau amun sok gede kieu ate jana mah meresapi marhabaya nurul aini haji yahu tak asal geus datang ka yahu ge jadi engkena bakalna peseniman ahli tarekat mah kos seniman lupa daratan tilok nyisiran seniman teh lantaran nyana teh geus nyekelan gitar bae nyekelan piano bae geus waduh dibalik kerudung seniman kan lamun itu mah rohna ku nafsu ieu maka Allah yahu kita muter sorangan di jero kamar muter ayat tarian torekat nu mantap kuari salah di televisi ditayangkeun tarian torekat atum moal kahartieun terus gerakan-gerakan torekat moal kahartieun atuh kajen ku kumaha ge lantaran teu nyaho ieu teh kumaha gerakan sirah gerakan leungeun gerakan awak moal kahartieun jata mah lain kudu ditayangkeun kitu kudu jeung bangsana bae jadi engke kos seniman hartina dina pada naona dina pada nyana lupa daratan meresapi sorangan geus pilih ku urang pilih mana siiran anu menyentuh hati mana nyanyian nu menyentuh hati eta assalamualaikum zainal anbiya eta teh buatan Syekh Ja'far nang wali eta teh kudu diresapi lain kudu brak-brik buruk aju menang berkat lain teh kudu diresapi bayangkeun Kangjeng aya di hareup assalamualaikum zainal anbiya ya
assalamualaikum assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum eta tak asli na kos kitu tah aja kurang pati rame aja kurang meresap atau dibacakeun aku nu henteu ngaresap assalamualaikum zainal ambiya ibruk jadi be marawis pimpinan Ki Haji Pudoli atuh geus kaluar tina aturanana jalain kitu atuh tan mantak sok geura baheula aya ahli tarekat kitu tah baheula teh di zaman Mama Bakri di zaman gitu gentur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum kan bade rekam siang ke aya ke suara aing ke di ditu di radio oh kos kieu ye aslina aju kunya ada ditiru direkam awas ya ku aing tah eta bae tah non gitu ngaranna atfat ya jaratul alam atuh aya nyanyian torekatna kudu kenceng teh suarana teh nyanyian torekat kabeh gitu nyanyian torekat nang saya Japar teh lamun urang dibacakeun make meresap tahap di kos seniman atau yang ceurik urang ge ceurik sorangan ke terbawa ku alunan suara au alunan nada atuh urang mah nu kabayangna teh berakatna gede leutik nya berakatna gede ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bang bung tidak lain gitu ayah asli nah mantak model marhabat tadi yahu tapi eta geus luhur geus kudu jeung bangsana geus sorangan engke sukuna ge naik sorangan yahu ter yahu tenang wali teh kos kitu bari dipraktekeun di Pandeglang make debus make kene debus dengekeun ke debus urang hayang cari gandaikeun debus suarana ngelik itu debus coba ge lamun aya debus tonton ku sia ge emang osok emang sia nonton debus marhabana debus suarana sebabnya ngemat heula mun teu ngemat moal hadir ripahnya teh oh kemat heula Ibnu Alwan kemat heula Ahmad Kabirur Ripai kemat heula mal dibejaan geus dikemat ke hadir teh bisa sorangan geus teh debus teh eta debus ditembak ke ditembak atuh ngebul paeh eta debus teh suarana nu ieu lain leutik datang ke leutik coba lamun henteu ngemat heula moal bisa ngan asli lah lain ngemat gitu lain hadiah dia torekat bagi itu kabeh torekat ripaiyah eta teh mulai geus marhaba poho debus teh poho ngan pohona ka Allah terus biasa tah debus teh kos kitu teh ayana di Banten panjang teh dongengna ieu zaman teh titik ngagurat Abdul Qadir set cicing urang di dieu ka dieu ulah diinget sebab moal balik deui ka dieu ka hareup ulah sebab cadel karuhat cicing di tengah garis teh agung zaman agung mulia zaman luhung ku ukuran ibadah urang di jero eta jadi engke di sinonimkan disarwakeun jeung kalailatul qadri kos lailatul qadar Lailatul Qadar teh indah jasa bagi jelema nu manggihan. Atuh teu kudu dina bulan Ramadan Lailatul Qadar mah Januari ge aya Lailatul Qadar mah bagi waliullah dibubakeun hijab. Apan ari Lailatul Qadar teh deukeut jeung Allah kapanggih jeung Allah hijab dibuka dengan berbagai pangkatnya na dibere pandangan ku Gusti Allah jalain mata ieu mata batin. Ngan mata batin dibuka hijab neuleuh mata ieu kasilep. Celi ieu kasilep deuleun jeung dadengean teh kasilep ku terbukana hijab mata batin
Okos urang keur bebenean aya di sisi kamling di sisi kuburan hujan teu karasa kasilep kunaon eta ruh urang sedang indahoy eleh ku indahoy eta bahasa mana teh indahoy eta roh urang teh keur happy masyaallah atuh sadajan ngecelakan ge kadinya hujan teu karasa aya kamangmang dirinya teu kadeuleu aya kuntilanak atuh teu kadeuleu sia-sia aing-aing wae aya bapana keur kieu we di tukangeuna teu kadeuleuan bapak teu kadeuleuan bapak tah eta malah mah dibawa bebenena ka imah bapana tah bebene kula kan bapak teh perlu dihormat teu kadeuleu bapak nu kadeuleu adalah ieu bae lain aku sia berarti ku kitu ieu bajeng Allah Angges urang nyaritakeun ilmu hakikat mah moal angges bab urang can datang jeung hese nyaritakeunana boro-boro praktekna nyaritakeunana ge hese urang nyaritakeun tajali padahal mah kabeh ge tajali ceritaan awal geus wujud awal azali kuntu kanzan beres mimih sagala aya Allah doang nyalira lantaran Allah hayang dikenal maka ngadamelah makhluk geus makhluk teh dadamelan Allah memeh tajali huwa awal ieu mah keur nyaritakeun bahasa wali huwa hakikat kabeh kedua nuduhkeun kana tingkah wujud sabada tajalli lamun tadi mandek tajalli di mana da can aya makhluk teh wari makhluk didamel ku Gusti Allah langit katut eusina bumi katut eusina di antara eusina urang tajalilah Allah di langit tajalilah Allah di bumi tajalilah Allah di makhluk sakumaha kamari geus pokona mah tah mah aja inget ai kamari teh naon kan emang gitu bae sih mah lamun bisa bae mah jara di kiai bae kabeh bantak teh jadi kiai ge pohon melulu asal keur ngadengekeun mah keluar bae poho deui komo ajuna bujur Lampung mah masyaallah utawi eueuh murag ya Allah ya Rabbi Gusti hese jasa masyaallah boro-boro dek jadi ahli hakikat kabita keneh urang mah lamun motor sekupi kabita keneh neuleuh Avanza geus pukar pikir bae hayang ganti ka Innova Innova hayang ganti ku ari ka Pajero neuleuh imah hayang ditingkat aya deui neuleuh urang Karawang gitek lain deui hayang nambah mun teu sieun ka nu di imah mah meureun geus kararawin bae budak adena be nu di imah na galak eta ge utusan Allah keneh eta ge aduh insyaallah karunyaeun dedeh ya Allah ya Rabbi hese jasa ye geus anu kadua mah kamari barita geus moal dianggeuskeun kari manu gampang bae wasalifu ila alihi katilu isyarah kana tingkah Gusti sabada ditilep tajalinu eta jeung lahir tajalinu sajenu langgeng ayana jeung zahirna jeung lahirna ieu di dieu aya kanikmatan hirup ngeunaheun hirup lazat ibadah urang maca Quran teh nikmat, urang zikir teh ngeunaheun ulah maca ngadengekeun beungeunahkeun. Urang ngadengekeun nu maca Quran teh kadengena lain ku ceuli lain hese urang mun nyaritakeun ngeunaheun kos kitu teh
nunggus pernah ngarasakeun lain ku ceuli ngeunaheun padahal sorakna jore teu pernah dimusabakohkeun pernah ge musabakoh juara kadua ngan duaan doa ele kudu kahiji duaan doa ngeunaheun urang mun milu salat aju imamna salah padahal mah makhrajna tapi nikmat ngeunaheun geus lain ukuran sora lain ukuran makhraj ukuranana ieu mah ditajalikeun ku Gusti Allah kalam Allah sehingga nikmat ngadengen nu zikir ngeunaheun jasa eta teh engkena hayangna salat ngeunaheun salat teh teu karasa lantaran aya kangeunahan lazat ke nu mantak ngeunah kitu teh kunaon nu mantak ngeunaheun teh teu karasa dirina nu salat pan bisa teu karasa dirina nu salat lantaran teu ngaku bahwa dirina aya pan bisa kitu ngaji heula mondok moal bisa sakola sanawiyah mah datang ka kiamat ge moal bisa sakola aliyah datang ka dinya datang ka kiamat ge mondok nu mondok ge kena sekupi bisa gara jaratus pareum lampu pondok ajur majelis taklim bareula kagedeung deui serangan Golkar bakal terjadi deui beneran lain lalagaan golong siap-siap sorban geura amparkeun mulungan duit Golkar siap him yang meuli pentil sekupi ama darah datang ama ajeun lah asal gede bae cak Haji Pudoli Masya Allah poek melekar nu diaji ku urang ilmu hakikat nu dipigawean ku urang atuh pikih ge acak-acakan jauh melung di mana-mana ari ngaku ahli torekat ari ngaku ahli hikam aing ngaku ahli zikir orang teu karasa mobil pamere atut motor pamere atut majlis pamere atut naon deui cak rohim hareuna aing ngalain ku atut ku WH atuh sarua aduh Masya Allah jelema teh kudu sampurna hirupna. Lamun ge sampurna hirup disebutlah insan kamil. Nu boga jurusan, nu boga julukan insan kamil Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Kangjeng ge aya nu diangkat jadi insan kamil kutub. Aya nu jadi insan kamil wali. Nu mentak kulantaran geus jadi insan kamil etanyana bisa mukamil. Ulah jadi mukamil mun can jadi insan kamil. Insan kamil teh mursyid ngaranna. Geus teu meunang sambarangan. Jelema nu deuk nurunkeun zikir torekat kudu berpangkat kamil heula kakarak mukamil. Nyampurnakeun batur dirina kudu sampurna heula. Sampurna kahirupan teh kumaha? Lamun jelema bicara sampurna kahirupan kudu ulah aya hirup. Lamun nyaritakeun sampurna kahirupan ulah aya hirup. Kitu teh bahasa wali. Ai eueuh hirup kumaha atuh? Hirup teh ulah diaku. Urang mimitina eueuh srot, bapak urang nitipkeun cai mani. Kamana karahim indung urang 9 bulan borosot rohim bentukna abi brojak jelema sarieun jelema apa lain panta teh cai mani baku teh cai mani mah 40 poe cai mani 40 poe getih kimpal 40 poe daging kimpal
utuslah malaikat Jibril tendenan roh tiup roh tea menang Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Berarti nu saha eta hirup? Nu Allah hirup utek-utekan ieu mah cek indung natah karasa utek-utekan belah dia katuhu tah ayeuna aya belah kencak utek-utekan tah kuari ka luhur ti peuting mah pan dihandap ge utek-utekan. Ajuki. Karasa. Nah, hirup berarti tak kuari hirup menang 9 bulan borsot. Jadilah orang. Sing hade dididik di sanawiyah, di SD, di aliyah, rumah santren teng. Jadilah mahasiswa, jadilah insinyur, jadilah dokterandes, jadilah profesor. Mun teu masantren ngaku bae hirup nu sorangan. Padahal ingat nang nendenan malaikat Jibril alaihi salam titah ku Gusti Allah. Lalaki kita wewe Gusti, lalaki kumahakeun disampurakeun. Tah geus kuari urang. Lamun nu masantren inget hirup lain nu urang. Kakarak datang kalisan doang. Dipiratokeun kadenge ku mahasiswa, kadenge ku profesor, ku doktor, kadenge ku presiden. Oh, hidup ini bukan punya kita, ngan dibaham doang. Ente datang ke jantung. Masantren 10 tahun, bagus pikihna. Masantren 15 tahun bisa nyurahkeun hikam, ihya, encan datang karasa. Kuari ngabogaan guru, teng khusus. Sing bener sia hirup. Kumaha bener hirup teh sing sampurna hirup teh. Kumaha kasampurnaan hirup ulah aya hirup. Kumaha maksud ulah aya hirup? Ulah aya hirup teh ulah ngaku bahwa mana hirup. Da hirup manu Gusti. Sebab eta teh pamere Gusti. Engke ku Gusti dicokot deui. Ulah boga rasa mana hirup. Nu hirup mah Allah. Atuh kudu kumaha carana. Heuh, sok we hudang atuh ti peuting. Jaos sok hudang naon? Neuleuh bola. Lain kitu tok bapakur. Allah te al-muharrik, Allah te al-musakkin, Allah te al-mudabbir. Ieu kabeh teh dunia kos kieu teh nang Allah. Lepas tina syariat. Urang kuari lepas tina syariat, ulah boga pikiran syariat. Lamun urang balik deui ka syariat moal jadi-jadi. Kuari urang ka tauhid hakiki. La fa'ila illallah, nu migawe kecuali Allah. Obama kos kitu tenang Allah tekudu ngarasula. Ulah nanya 5, ulah nanya kaifa. La fa'ila illallah. Madak mun kabehan kos kitu, Wala TV. Atawa TV mah aya ngan kabeh setelana marhaba. Marhaba. Disetel marhaba. Coba TPI, mungkin maulidan. Coba eta tah naon ngaran TPRI maulidan. Coba eta tah RCTI maulidan. Naon deui garah hiji deui? Naon deui garah? Ngomong atuh sia. Acara naon kos kadar itu bae terame. La fa'ila illallah. Aya Raja Bush, aya Bill Clinton, aya Obama nang Allah. Aya Saddam Hussein, aya Osama bin Laden, aya Gus Dur nang Allah. Aya SBY nang Allah, Atut nang Allah, WH nang Allah. Eto Ismet nang Allah, Habib Rozak nang Allah. Kabeh menang Allah. Teu perlu ditanyakeun. Teu perlu ditanyakeun geus kieu teh nang Allah, nang ngagerakeun Allah, nang ngicingkeun Allah, nang urusan Allah, nuker ditembongkeun ku Allah, tajalina Allah di alam dunia kos kieu. Tah mantap kali tafakur mah ya tong geus emang keur dikiekeun. Ku Gusti Allah riweuh-riweuh amat. Ulah riweuh. Aja lamun urang ulah riweuh, upaya berarti. Mun urang nyaritakeun upaya balik deui ka fikih. Syariat mantap loba nu teu kuat dina hakikat. Loba nu teu kuat ai kitu mah ahli hakikat henteu berjuang pang berjuang na ahli hakikat. Nyana geus nyaho aturan-aturan Allah. Nyaha geus nyaho ka perintah-perintah Allah. Moal diangkat jadi wali mun nyana henteu nuturkeun perintah Allah. Teu ngajauhan larangan Allah. Mimiti dirina heula, memeh ka batur dirina heula.
Ngan boga cara tersendiri dakwah ahli Allah mah. Lain dakwah sembarangan. Sebab naon? Sebab dakwahna henteu melalui hawa nafsu. Beda jeung dakwah make pikih doang. Kadeleuna mah bangun deuk ngutarakeun Al-Qur'an di panggung. Padahal mah di jero hatena mah eta kiai pang munafekna. Mun hayang nyaho jelema nu pang munafekna kiai ahli panggung. Lantaran disungutna mah nyana teh deuk dakwah di jero hatena mah hayang amplop. Eki soleh jaing ngomong amplop. Engge sina. Eta. Keur carita ahli hakikat ieu mah, keur carita ahli hakikat kiai nu kitulah nu ngarusak agama. Lain di mulut, lain di kolbu. Eueuh nu nyaho masyarakat siga nya Allah Maha Uninga. Lompat ka mana sia cak Allah? Sungut sia jeung hate sia munafik sia cak Allah. Dikutuk sia ku aing. Awas cak ku sia Allah. Mulai pengajianna surut. Mulai pasantrenna surut. Nya ngomong kunaon nya aing dakwah bae tapi pan ieu surut tangkorak siang. Hate sia. Ye, ja dakwah sekupi sia. Dakwah dapur sia, dakwah pondok sia. Jadi dakwah teh hayang kajian pondok, dakwah teh hayang kajian majelis. Tamah kiai ondo. Lain kitu dakwah mah. Tah, dakwah mah sampaikeun bener ulah hayang nanaon. Tah, urang lamun encan sampurna hirup, kaya ngaku bahwa urang hirup, ieu teh encan bisa nurunkan ilmu lantaran dirina encan berjulukan kamil, encan berpredikat kamil, encan bisa mukamil. Kudu dilengitkeun heula eta teh boga rasa hirup da hirup menuju si Allah. Geus lamun urang kos kitu patut tah masih keneh ngarasa hirup, encan jadi wali. Wali mah kabeh teu boga rasa dirina hirup. Asana hese amat kiai mulai dilempengkeun lamun kamari urang nyaritakeun sampurna takbir eueuh nu kadeuleu iwal ti Gusti kuari mah langsung kana niat urang sampurnakeun sampurna niat mah ulah aya kahayang salila aya kahayang moal sampurna niatna contohan coba kiai kieu hayang amat hayang gara magrib ya hayang gara salat magrib bagus dah kadengena. Bagus kan? Bagus. Hayang gara salat magrib jasa. Eta doraka ta jelema teh. Pasti doraka. Lain boga ganjaran tah hayang salat teh lain boga ganjaran, boga siksaan. Teliti coba. Ku ahli tarekat mah geus kanyahoan. Sia hayang salat berarti boga kahayang tah. Heueuh cenah kula mah geus arateus cenah. Nyari awak lamun henteu salat maghrib berjamaah. Sia ku hayang-hayang ting salat maghrib emang kunaon pan lohor mah jeung asar teh dihayangan. Eta cenah ieu maghrib mah sok aya deuk ka masjidna teh sok anu make tiung beureum tuh. Kanyahoan. Oh, berarti lain sama maghrib-maghribna. Di balik salat maghrib ada tiung merah. Eta tah anu bahayana mah boga kahayang salat maghrib ternyata lain salatna tah boga kahayang teh kos kitu. Boga kahayang teh kos kitu teh. Aya geura pilkada bae. Nah, aya naon di balik pilkada ieu? Aya naon ieu? Tanya ka rohim. Henteu cenah ieu ikhlas lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bohong sia. Sok resep bae cenah aya 100 200. Eta teh boga kahayang teh. Boga kahayang. Aduh, hayang gara poe Minggu bae cenah ieu. Naon tuh ngaji ka Cilongok. Sia lain ngaji. Rindu jasa cenah. Alah lain sia ka jeung hukum lagi. Beneran. Aing asal ka Cilongok poe Minggu ngeunaheun jasa. Bener sia teu kaselidik ku urang. Barang ditempo SMS-na. Masyaallah rang dah. Pokoknya di balik hayang aya jerona. Tah, ieu urang di salat maghrib bae doraka peuting. Aing geura peuting bae deuk naon? Deuk wiridan. Emang sok wirid naon? Ayat kursi. Hebat kan kadengena. Ternyata di balik wiridan hayang naik pangkat, di balik wiridan hayang warung maju, di balik wiridan ngadoakeun si anu supaya kitu jadi pamimpin, istighosah dan lain sebagainya. Istighosah
bool sero. Podol sero wohong teh. Kuali tarekat mah itu istighosa haram. Haram teh. Istighosa teh maca sholawat haram. Ngadoakeun jang gubernur, ngadoakeun jang bupati. Haram. Sakali ini dengekeun lain ku dengkul sia ku ceuli sia haram. Haram teh. Mun kiai dek istighosa anu kono geus kitu, deuleukeun di akhirat, dikerebekeun heula ka neraka. Emang kumaha istighosa emang geus kitu. Didatang kiai cenah pun kitu amat pana. Tarekat, isi akan ngaji kitab naon goblok. Ini ngageserkeun diri urang teh supaya jadi insan kamil. Tuh wiridan tengah peting, lain menang ganjaran, menang siksaan. Salat maghrib, tiung merah. Pilkada ya jangan ngeli pentil segopi. Ayo naon ngaji, orang SMS. Oh, nu bener kabeh. Moal beres teh. Atuh kudu kumaha sampurna niat mah ulah hayang nanaon. Sehingga teu hayang nanaon kecuali Allah. Titik. Atuh urang kumaha salat mah kahayang mah. Edan berarti lain kitu salat eta ulah aya kahayang sebab di jero kahayang nafsu. Kuduna kumaha atuh salat ieu panggilan perintah Allah. Titik. Panggilan perintah Allah ulah aya kahayang salian teh eta. Neulean jambe. Oh, teh salat zuhur, Allah teh memanggil. Dur salat zuhur di ka mana? Di ka masjid. Aya naon emang panggilan Allah. Hayang naon salat? Teu hayang naon. Sugan hayang sorga? Teu hayang. Sugan hayang kalem kuno sisi masjid? Ya aya saeutik. Tu aya bae. Ulah aya. Urang ngaji lillahi taala perintah Allah. Salat eueuh kahayang kedua Allah eueuh hiji bae Allah perintah Allah. Tah engkena misah roh urang jeung awak urang lamun geus kitu misah. Perasaan urang misah ge coba ge. Lempengkeun ulah aya kahayang. Lamun ulah aya kahayang teh kudu nutup mata sebab kahayang teh tina mata nu kamari kesempurnaan takbir ulah aya dedeleuan selama aya dedeleuan awak ngomong. Begitu neuleuh baju cak awak teh beulikeun pantes meureun aing mun make baju eta akibat mata. Begitu urang neuleuh sendal jeung sapatu cokor urang ngomong cak cokor teh beuli eta bagus amat mun dipake ku maneh syukur mun dipake ku aing bagus jasa aju kaciku pakai Mas Sarwiti mantep. Sok deur ayo naon bae ge kitu bae bakal ngomong bae. Neuleuh erloji cak leungeun teh cak leungeun beuli bae pantes asana meureun cak pinggeulangan teh mun dipake teh mah eta teh nyurup jasa. Sok geura. Kendaraan kitu keneh dan lain sebagainya akibat tina mata kabeh ngomong. Curug ngomong ketika neuleuh cincin, pinggeulang ngomong ketika neuleuh jam, awak ngomong ketika neuleuh baju, ketika neuleuh urang Karawang nu ngagetek mana nu ngomong? Mana nu ngomong? Cak nu dihandap. Datang sampurnakeun aing teu kuat. Aing teu kuat. Ngomong nu dihandap. Geus selama dedeleuan urang teh masih kene kos kitu tate syariat ngaranna moal sampurna niat datang ka paeh moal sampurna niat ulah aya kahayang ulah loba dedeleuan sebab timbul tina dedeleuan bakal ngaromong awak urang teh lamun teu sampurna berarti mata urang teh takbir urang can sempurna syahadatna ge moal sampurna sebab syahadat tu sampurna mah eueuh ka endeuh iwal ti ka Allah doang la mawjuda la maksuda la matluba illallah. Nah moal deui sakajeun ku kumaha ge ta kasampurnaan teh lamun encan sampurna hirup ulah boga rasa aing hirup nu boga rasa nu hirup mah Gusti Allah geserkeun ku urang moal bisa lamun can boga guru ngageserkeun hirup emang kumaha ngageserkeun hirup teh kudu di mana heula kudu ulah demo ka Allah ulah demo teh ka Allah kudu kumaha renungkeun ku urang maha kawasa Allah kudrat Allah jeung iradat Allah tafakuran sanggeus ditapakuran bakal timbul Allah maha qadir bandingkeun ku urang di dunia bae ge ieu nu sugih teh teu bisa kumaha urang kumaha cak nu sugih atuh kumaha Allah
Pamarentah bagi boga kakawasan teu bisa cak rakyat kumaha cak pamarentah atuh kumaha Allah. Allah maha sagala-galana geus ulah kumaha cak urang atuh tinggalkeun rasa hirup urang da dihirupan ge ku Gusti Allah. Wari ditapakuran teu ditapakuran mah moal bisa. Bari teu dipereumkeun mata moal bisa, peureum mata ja teu bisa di lembur mah di jero kamar. Di jero kamar be, urang di jero kamar boga TV nu leutik bae geus. Hirup di jero kamar ai HP boga ngabohongan diri. Hirup di jero kamar TV leutik jang soranganeun aya jang informasi ngabohongan diri nek nanaonan atuh moal usul-usul ka Gusti Allah. Daya hakikat nama lain urang nu deka Allah, Allah anu nari ka urang. Hakikat nama lain urang deka Allah, ku Allah bae ditarik ngan make perjalananna melalui syariat heula. Geus urang heula bahasa doang mah urang heula ge bersyariat. Urang nu deka Allah, ai hakikat nama jalain urang deka Allah. Ku Allah bae dikaallahkeun, urang ku Allah. Panti Allah ku Allah ka Allah. Minallah ilallah billah. Ti ditu da geja kitu. Jadi lain urang nu endeu ka Allah. Lantaran urang deu ka Allah mah endeu kumaha ka Allahna. Urang da di damel lagi ku Gusti Allah, otak terbatas, ilmu terbatas. Pan dibere ilmu ge ku Allah atuh meureun urang di ka Allah keuna ge ku Allah. Nah, kuari ulah boga rasa hirup. Di mana mimitina tafakuran kudrat Allah. Lamun urang geus tafakuran kudrat Allah, urang dia hirup kieu ge lain nang hayang urang. Sugan urang pesen baheula hayang mancung irung jante. Sugan pesen urang hayang deple dante. Urang pesen hayang jangkung dante. Urang pesen hayang pendek jante. Pesen hayang kos kieu jante. Oh, berarti ayana urang teh nang Allah kieu. Atuh kahirupan ka ditu ge nang Allah Al-Mudabbir berarti ku kakawasaan Allah. Atuh geus bae urang teh kuring ngojay di kakawasaan Allah. Mulai geus teh hayang nanaon. Mulai teh hayang nanaon ja hirup urang na ge nu Allah. Mulai kuari di jero benak kate urang Gusti hirup abdi teh dalai nu abdi nu Gusti abdi maalat Gusti wungkul. Ketika ieu hirup dicabut baku Gusti atuh da kumaha ngahalanganana boro-boro abdi dokter ge japaeh bae. Atuh lain nu abdi ieu hirup nu Gusti dek dikagustikeun bae diserahkeun ka Gusti sagala-galana. Hirup abdi rek pake nuturkeun aturan-aturan Gusti dan nu Gusti ieu teh mangga atur ku Gusti. Waya salat, waya puasa, waya zakat mangga abdi manyanggakeun ka Gusti be, ka Gusti. Mulai kuari nyerahkeun hirup ka Gusti lain nu urang. Ketika urang neuleuh pancen anu aing dadeuleun ge anu aing ulah sembarangan sia dula deuleuh. Peureum. Begitu aya nu liwat peureum. Ben tadi sabelah aya keneh. Mulai kuari dadeuleun teh geus ka gunung. Wari kaleuweung eta di jero kamar dedeuleun urang ditepakura di borokobahan ya nu Gusti ieu teh hirup nu Gusti gerak nu Gusti dedeuleun ge nu Gusti kuari geus ditaekeun ja ku Gusti urang teh siga urang nu upaya padahal mah nang Gusti ieu mah keur carita bersyariat heula urang ikhtiar mulai kuari mantep jasa ayeuna mah ibadah teh ka Allah aya rasa ngeunah. Kumaha emang ting bisa karasa ngeunana dina salatna henteu boga kahayang. Ieu mah nuturkeun parentah Allah. Nangtung ieu nangtung teh dititah ku Allah. Tungkul teh dititah ku Allah. Cak Allah teh sia menghadap ka aing teh geus sesuai jeung aturan aing teu boga kahayang. Mantak maca Fatihah bae, maca surat bae, ruku bae babacaan. Ieu mah sagala rupa parentah Allah teu ngingetkeun kana makna teu ngingetkeun parentah Allah salat teh kos kieu sesuai jeung Kangjeng Nabi nyarios sallu kama raaitumuni usolli. Allahu akbar teu boga perasaan naon. Geus ninggalkeun syariat fikih. Mantak lamun teu mikir heula bakal moal beres salat. Mantak kudu masantren heula ge tah. Teu kahartieun wah cenah manya norekat kudu hayo bae ngaji pikir deuk iraha norekatna babatok sia meureun. Teu diterangkeun mah kos kitu tah. Atuh cenah urang moal naek-naek, atuh sia mikih bae heula keuna naek. Mikih heula keuna naek sebab bakal katinggaleun. Bakal ditinggalkeun sorangan pikih teh dengan sendirina. Urang salat teh usolli geus teh inget bahwa eta pikih. Perintah Allah bae. Tapi lamun urang inget usolli salat kaula endek jadi walid turun deui pan aya siaan pan aing. Tuh atuh ulah dibaca usolina pan cak pikir ku dibaca.
Atuh kuari mah usoli bae, usoli salat kaula atuh moal naik-naik sia ada tekam modar ge. Ulah dibaca bae atuh jadi Amin Rais ya. Puyeng sia bolak-balik di dinya ge. Madak mikih bae heula nan ulah wakan orekat. Sebab ninggalkeun pikih teh lain berarti teu dilaksanakeun eueuh di benak hate. Nu ayangan Gusti Allah pelaksanana kitu-kitu bae. Ngan engke keur sorangan mah nyana lain deui. Keur berjamaah mah kitu bae. Engke aya sewaktu-waktu aya nu lain lah. Ho eta teh nu pohonna teh. Nyana mau soli ge kadang-kadang subuh bae. Soli zuhur ge soli fardhu subuh Allahu akbar. Usolli fardhu asar ge usolli fardhu subuh Allah subuh bae nyana mah. Zuhur subuh, asar subuh, maghrib sudah. Mun aya di lembur urang nu salat usolina subuh tewak. Nah, eta poho. Nah, sehingga deh hartina lah ninggalkeun pikir lain teu miki. Rarasaanana geus ka Allah bae. Ieu mah nangtung da diparentah ku Allah. Allah takbir teh diparentah ku Allah, tapi ulah ngomong kos kitu ieu mah rasa. Ku geus muraqabah jeung tapakur ngageser bakarna bakal kitu sorangan. Okos cek kitu dina hikam. Urang teh ulah ngaja nyieun kolong, nyieun bale bae kolong bakal aya. Ulah ngaja nyieun kolong, deuk naon tuh nyieun kolong. Nyieun bale bae engke kolong aya sorangan. Ieu ge urang mikih bae ge hakikat bae aya sorangan. Ulah ngaja bae ieu mah ngahakikat atuh engke balena di mana. Tuh, hikam teh kos kitu. Ayo bae geura nyieun bale nu rapi. Ge aya kolongan, aya geus aya kolongan mah tuh pake kandang kotok atuh. Nah eta kos kitulah. Sok geura. Tentrem kuari mah Allahu akbar. Henteu boga rasa sejak kaula salat. Eta nu make sejak kaula teh eta pikih teh. Ngaranna moal jadi solihin aja kecuali ganti ngaran. Aja solihin. Henteu lain. Dibaca mah tetep dibaca api lain. Ku api lain ieu mah japarentah Allah Allahu akbar. Geus jana mah teu ngahartikeun Allahu akbar kabir Allahumma agung teu. Parentah Allah bae. Ngan geus liwat lain berarti henteu keur ieu geus. Jadi kuarina geus kos kitu bae. Geus diliwat sama kos kitu geus diliwat. Lain berarti haju eureun teu maca lain, haju teu salat komo. Oh ieu mah cenah geus ahli tarekat tilok salat. Ji babatok sia. Meureun emang Nabi eureun salat. Tuh teu nyahoeun. Nah, kuari mau sholli fardhu zuhri Allahu akbar ieu mah ngalaksanakeun parentah Allah teu aya kahayang kadua sugan rasa sorangan salat henteu. Allah nu salat. Sebab abdi didamel ku Allah, digerakkeun ku Allah. Ieu tanaga panu Allah, aya Allahan berarti kuat, aya Allahan ieu ngomong nu Allah, sora nu Allah. Ieu angin nu Allah, hirup nu Allah, Allah berarti ngan ku kitu mah lain caritakeun rasa. Allahu akbar. Berarti nyana teh kuari keur aya di ilmu Allah, di kudrat Allah, di iradat Allah. Jadi ngeunaheun asa henteu sora ala salain dirina nu salat Allah kuari mah. Tah kakarak datang ka sesi jenar mun aya nu ngaku kos kitu paehan. Paehan tetep. Kecuali nyana henteu buka rahasia sorangan bae. Wow, loba salian teh siti jenar. Teu ngomong atuh para wali jak kitu kabeh. Ja henteu bisa henteu kitu mah kabeh ge wahdatul wujud nu hiji. Nu wujud mah ngan Allah hiji titik geus. Ngan aya anu oper teu terkendali. Ngomongnya aya anu terkendali. Biasa Allahu akbar biasa. Geus nyana teh teu boga rasana naon, teu boga kahayang. Hiji be parentah Allah ngalaksanakeun parentah Allah. Sehingga lamun teh mah ayeuna, paeh atuh mangga teh teuing janu Allah masrahkeun diri paeh ge. Engkena paeh ge datang malaikat teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut dek nyebut nyawanya. Mohon atuh mangga tuh cek urang teh geus dipasrahkeun geus kebel abdi mah pasrah. Boro-boro maot salat hirup ge janten aku janu Allah. Hirup abdi ge apa nu Allah, salat abdi ge atuh abdi mah teu ngarasa salat ya Allah. Tahajud abdi teu ngarasa abdi atuh ja Allah, ngaji teh teu ngarasa abdi ja Allah, mangga teh teuing atuh. Cek malaikat izin dek nyabutna cabut ku sorangan bae. Coba. Henteu cek malaikat izin abdi mah nyabut nu kos kieu mah cabut ku sorangan geura. Kula anu mere cara dititah
sorangan nyabut. Kumaha tuh carana? Ayo geura ndek keur kumaha ieu ndek keur salat, tas salat keur diuk. Apakah ieu teh keur berbaring? Ayo geura cabut ku sorangan. Asa-asa bae geus ku sorangan. Ih, cek urang teh atuh mangga bae henteu ieu mah kula mah ieu mere cara bae, mere cara. Ayo cabut ku sorangan. Emang geus dipasrahkeun geus kebel ieu ya hirupna ge nu Allah. Tah, moal sieun kapain? Matak titah perang. Siap. Kita ngredit. Geus dipasrahkeun lah geus lila ka Gusti Allah. Nu eta ketika datang malakal maut mangga. Malakat maut na teh isineun. Yo, kieu ditungtun ku malakal maut. Ye kieu. Ayo cabut geura asa-asa. Nyeri urang teh. Lalaunan. Kudu nyeri lalaunan. Sok asa ngaluarkeun sorangan. Dibere bayangan sorga. Kacabut ku sorangan. Lain dicabut ku leungeun. Boga cara tersendiri sebab 100 poe memeh maot geus dibere aba-aba rek maot. 100 poe teh geus dibere aba-aba rek 40 poe bisa dicatat. Bisa dicatat ahli Allah mah dicatat ya tanggal ieu ka ieu ka 40 poe bisa ngomongnya na aing asana poe Senin cek nya teh ieu. Ti ayeuna 40 poe mun ditasrehkeun bisa ngomong kitu. Ahli Allah rata-rata. Syekh Abdul Qadir begitu maruriang careurik kabeh cek Syekh Abdul Qadir ulah ceurik abah moal kapaeh nu ayeuna. Pan kunaon? Anak abah hiji deui Abdul Razak hiji deui. Eta geus dibere jauh. Nah untuk geus dipasrahkeun ti letak ieu papasrahan ieu lah nu mantak mawa nikmat. Engkena moal aya kahayang. Salat lain aya kahayang sebab kahayang manapsu tama semata-mata perintah Allah. Puasa eueuh kahayang. Ai kahayang manapsu ngaranna semata-mata perintah Allah. Ngaji eueuh kahayang semata-mata perintah Allah. Zakat eueuh kahayang semata-mata perintah Allah. Bentuknya bakal akur jeung batul secara zahir tapi batinna ialah kamil. Lamun geus teu boga perasaan hirup, ialah hirup nu sampurna. Mun masih kene boga perasaan hirup urang can sampurna. Boro-boro jang mere nyampurnakeun batur sangkilang sorangan ge masih keneh bobolokot. Teu bisa na ieu wasalisu ila halihi nuduhkeun kana tingkahna wujud ba'da tayyihadza tajalli. Dilipat tajalli nu tadi dilahirkeun tajalli nu sejen anu langgeng ayana jeung lahirna. Atuh kadeuleuna ku harima Allah kabeh sampurna niat teu boga kahayang. Ieu nuturkeun parentah Allah. Eueuh kahayangna naon? Eueuh usolli-usolliat. Rabbi girli teh dibaca tabaruk bae henteu maksud minta hampura mangga nyanggakeun deuk kumaha ge kumaha Gusti bae. Geus eueuh harapan jang diri sorangan geus eueuh. Maca istighfar dibaca mah dibaca ngan eta mah sakadar parentah Kangjeng Rasul be abdi mah. Ieu mah dibaca emang geus sampurna ieu. Nu tak cek Siti Rubaiyah istighfar uka saju ila istighfar ge eta mah tuta eta teh nu bobolokot keneh. Nah, ku hari mah syahadat geus sampurna lantaran eueuh dedeleuan kecuali Allah. Geus ku hari dedeleuan naon bae Allah teu kabita ku sekupi. Teu kabita ku apansa kadeleuna sampah nu kitu mah hiji bae Allah bae geus bae ngeunah. Geus sampurna niat, teu boga kahayang sampurna takbir, teu boga dedeleuan iwal ti Allah, sampurna syahadat eueuh ka endek iwal ti Allah, sampurna hirup teu boga hirup. Kecuali nu boga hirup Allah dipasrahkeun sadaya-daya. Ieulah tajalli nu ieu anu terus bae istiqomah waliun min auliyaillah. Memeh kadinya kudu tapa heula. Mantak teangan kuari di mana kuburan, di mana leuweung, tapak sugan bae aya nu mere batu koclak. Geus lain deui bae tapana. Emang tapak Kiai Golkar mah kos kitu. Tapak teh hayang peso, tapak teh hayang batu. Ai wali mah lain kitu tapak teh endek nenangkeun diri hayang ka Gusti bae supaya nu kadeuleu teh Gusti. Geus urang tapak tina paharaman bae. Ye, anti dibere ku pamarentah tapa ngaranna, anti tina kredit tapa ngaranna. Anti tina bunga bank tapa ngaranna, anti tina dula deuleu ka lain dedeleuanana tapa nu kitu ngaranna. Mun aya we gelis bareng eta nu jore heula nu gelis lawagalanan. Nah,
Ieu teh urang carita singkat urusan kawalian. Nah, perjalanan anak mau tidak mau kudu suluk ngaranna. Ieu lamun urang nyaritakeun suluk moal kaluar tina metode Minhajul Abidin, moal kaluar tina metode Ihya Ulumuddin, moal kaluar tina hakikat hikam Syekh Athaillah. Adapun praktekna beda-beda. Eta mah Minhajul Abidin mah carita kitu bae praktekna mah engke kumaha guru. Praktekna mah engke kumaha kebutuhan diri. Dek di mana urang praktekna suluk teh aya nu kudu di guha, nu kudu di leuweung, nu kudu di kamar. Mun bisa bari kecampuran bae Gus Dur henteu kacaritakeun di mana guhana, di mana sekali-sekali doang. Nyana babarengan jeung masyarakatnya, tapi lamun teh suluk moal diangkat ku Gusti Allah jadi wali. Moal kabeh suluk. Aya nu babarengan bae ngan tetep kudu boga guru nu mentak Gus Dur mah teu kaluar ngomongna guru dibelem ku guru siap. Eta lah. Nah iyalah anu bertentangan jeung paham Muhammadiyah, bertentangan jeung Persis, bertentangan jeung PKS, bertentangan bodoh. Tapi nu ngarasakeun diri sorangan, engke ngeunaheun geura maca Quran nikmat. Zikir ngeunaheun salat, aduh penting teh geus ngeunaheun Allahu Akbar, geus inget di bumi alam. Ngeunah urang mah teu inget di bumi alam teh eta bae nu hiji. Ieu mah salat Allah, salat 2 rakaat bae ngeunaheun. Geus teu kudu loba-loba tapi ngeunah, kitu keneh zikir. Kabelah ditu nama eta mah awalan sesuai jeung guru. Kieu ye zikir-zikir. Ai ka ditu nama teu zikir teh geus leng. Geus teu puguh, hitungan teu puguh cara. Ngahaneng we kos ku bodea we. Geus teu kudu dituturkeun ta ku murid, ari itu murid mah gua hacak guru bae, cak guru kitu-kitu bae. Engke diataekeun ieu ku guruna naek ye lantaran geus kaciri aya tanda-tandana naek. Lamun encan aya tandana tuh moal ditaekeun. Engke geus aya tanda-tandana datang ka mana kurang resepna kana dunia. Pan ukuranana resep ka Allah, resep ka akhirat heula, andap keneh jasa. Encan ka Allah ka akhirat bae heula. Berarti ninggalkeun dunia ngageser ka akhirat. Eta salah keneh. Mungkin nama lain akhirat mah pan sorga ulah aya sorgaan Allah ngan moal kadi-kadinyakeun heula ieu bae heula geser sabaraha persen neuleuh murid ngageserna tina resep lana dunia ka lain dunia karak naik engke aya doktrin-doktrin ti guru ulah kitu bae kieu aya engke tapakurna kieu engke muraqabahna kieu aya bimbingan khusus lamun bimbingan khusus eta lah engke ngarasa ahli tarekat padahal horenganan pelimbah. Ngarasa ahli tarekat padahal mah horenganan politikus korup. Ngarasa ahli tarekat padahal mah horeng rangda dibobonceng bae. Beres jadi bobonceng bae ditumpakan. Masya Allah, beres ditumpakan ge aya sampingan mah. Disinggalkeun saeutik. Ya Allah, baiklah caritaan huwa geus jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Hese jasa melalui guru aya suluk teh bisa langsung Minhajul Abidin dipake teh bisa engkena badi haram sapeker. Ai sapeker haram aya HP boga 5. Ieu bakal nakos itu aspek teu guru teh macaan hadis sorangan, macaan kitab sorangan. Teu boga guru teu bisa sebab nyana teu bisa ngabedakeun mana roh di jero roh mana lelembutan ketika ibadah kudu kumaha menghadapna engke ge bisa kaluar sorangan roh teh moal bisa guruan maka jeung kumaha ge nah ieu kulantaran sulitna hese pibibiteunana lantaran nu masantren ge hese geus urang mah wa adnan nasib at-taslim wa tasdiq panghandapna bagian kewalian pasrah jeung ngabenerkeun ka ahli Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang bisa kompet daunkeun jeung ahli Allah, dihijikeun jeung wali-wali Allah, bisa benderakeun jeung wali Allah sehingga urang di akhirat dibere syafaatul ulma ku Kangjeng Nabi, disafaatan ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.